Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubal 'arifina bi anwa'il yaqin walladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-qa'il Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qa'id as-salatu mi'rajul mu'minin wa ala alihi wa sahbihi dawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para habaib, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus anu tempel dina wengi ayeuna nyuhunkeun dihapunten abdi teu tiasa nyebat hiji-hijina, namun tengirangan rasa cinta, rasa hormat abdi kasadayana, teriring doa mugia sadayana ku Allah guru-guru urang nu hadir dina wengi ayeuna selalu dipaparina nikmat sehat panjang umur. Allah paparinan tentrem dina kahirupan rumah tanggana. Allah paparinan lancar dina usahana, manfaat barokah ilmuna. Anu magaduhan santri mugia ku Allah diseukeurkeun santrina. Anu magaduhan jamaah mugia ku Allah diseukeurkeun jamaahna. Pilih aya guru-guru urang anu sok disumpingan ku tamu, disuhunkeun doana mugia ku Allah dipaparinan tambah-tambah mustajab doana. Amin. Pejabat pemerintahan, wabil khusus pejabat pemerintahan setempat anu hadir dina wengi ayeuna, sareng sahabat dulur abdi nu hadir di ieu tempat anu magaduhan jabatan. Jabatanana naon bae aranjeun sumping ka ieu tempat dengan senang hati, diniatan hiji, sejaniat silaturahmi, sejaniat ta'abudan ibadah ka Allah, sejaniat nyumponan undangan segenap panitia, termasuk sumping atas nama cinta wireh di ieu tempat aya memperingati Isra wal Mi'rajna Kangjeng Rasul. Mugia aranjeun anu gaduh jabatan senang kumpul seperti ieu barokahna ku Allah,
beres pangaosan, selalu diberikan kekuatan, hidayah, petunjuk untuk bisa membawa wilayahnya dengan keadaan yang lebih baik. Amin. Segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, bapak-bapak, santriyin wal santriyat, anak-anakku, rekan remaja, rekan pemuda rahimakumullah. Dina wengi ayeuna teh adalah acarana memperingati. Hari memperingati teh bahasa Indonesia, bahasa urang nama panginten ieu teh mieling. Mieling karena satu peristiwa yang sangat luar biasa anu dipaparinkeun ku Allah kapaduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyatana diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Anu mawi babarengan sareng abdi urang lempengkeun heula niatna. Dan anaon ge kumaha niat? Lamun niat ti bumi datang ka ieu tempat nepi ka kue nya geus meunang mah kue ngabalik. Dan niatna geus nepi ka kue doang. Lamun niatna ti bumi sumping ka ieu tempat beda aya prasmanan we tukang masjid. Datang ke masjid badar prasmananya balik ke dan niatna geus nepi ka tempat prasmanan. Anu matak bareng sareng abdi ya ini rada puyeng oke di tukang ayaan. Nah tuh lah keriuk deh. Bersama abdi urang niatan supaya engkin dina waktos urang kuih ngaos Isra wal Mi'raj teh dina hate teh aya sesuatu anu sangat indah, aya sesuatu anu sangat luar biasa. Korban harta, korban banda, korban tenaga, korban waktu, kuduna mah warung teh buka ditutup darek rajaban. Kuduna mah wayah kita istirahat sarek teu molotot aing datang pedah rek bareng pedah rek rajaban. Nah sok babarengan dina hatena buka. Jamaah sadayana dina hatena urang niatan bareng sareng abdi hiji sejak ngamulyakeun hiji jalmi anu dimulyakeun ku Allah bareng mun aya rangga cicing we jomblo bae bareng 1 2 3 hiji sejak ngamulyakeun hiji jalmi anu dimulyakeun ku Allah keun bae balik pohoan deui dan geus biasa nu penting mah di dieu we hiji sejak ngamulyakeun hiji jalma anu dimulyakeun ku Allah sok hiji sejak ngamulyakeun jalma anu dimulyakeun teh bari ngamroti ge nu penting anu kadua sejak ngagungkeun hiji jalma anu diagungkeun ku Allah. Kadua sejak ngagungkeun hiji jalma anu diagungkeun ku Gusti Allah. Anu katilu sejak mencin aing teu geunah ujungna ya naon nya. Sejak ngabogohan kitu nya. Aing lamun mencintai ujungna ieu ya. Sejak mencintai hiji jalmi anu dicintai ku Allah bareng sejak mencintai apa raoseun di mana uwi ditaros ku salaki meunang naon ngaji ngamulyakeun hiji jalma anu dimulyakeun ku Allah ngagungkeun hiji jalma anu diagungkeun ku mencintai hiji jalma anu dicintai saha jalma anu diagungkeun ku Allah saha jalma anu dimuliakeun ku Allah saha jalma anu dicintai ku Allah nyatana Kangjeng Nabi Muhammad abdi supaya ngabalik ngaji teh aya sesuatu anu indah urang korban harta banda tenaga nepi kana hunjar-hunjar da asa urang
Ayah di dia. Mudah-mudahan sing cara lager. Alhamdulillah ada loba gini. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi Muhammad teh hiji jalmi anu dicintai ku Allah, hiji jalmi anu dimuliakeun ku Allah, hiji jalmi anu sangat diagungkeun ku Allah, sampai tidak ada nama makhluk anu digandeng sareng Allah terkecuali Kanjeng Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh banyak orang Islam nasorangan karena kalimah anu saya biasa-biasa lah. Padahal eta teh buat Allah ya Rabbana elit naon bae dituntungan ku eta. Elit naon bae dituntungan ku eta. Semua tak aja ku berada di terang-terang doh. Jadinya malah ayah di pinggir mah di Karawang gelandang senyang dan lain udan lamun lagi turun tak akan mustangit dodok bunga akan bunga teka akan mari lawan pangkol isi sirku disitaro asap rumah jata joros kan kelakan kaki ini mari kaki su la ilaha kabil tuh siapa kada biasa jadi itu ujilah kulubuhum tengah geter ayat Allah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah jeung Muhammad eta digandengkeun nganyatakeun yang ijal itu sangat dicintai ku Allah, sangat dimuliakeun ku Allah, sangat diagungkeun ku Allah. Terus harapan urang naon yang tingkat suaminya loba mungkin deh. Harapan urang naon, harapan urang kabeh nu hadir, korban harta, korban banda, korban tenaga, korban waktu nyumpingan ka ieu tempat, harapan urang hayang menang syafaat. Hayang menang naon? Barang dia lah kecampur barang hiji dua tiga hayang menang naon? Hampura di Karawang aduh ada daerah ngomong lamun di Karawang mah ember mun di mah ember leres lamun cek urang gadog mah senok datang ka aing ka Karawang sendok lamun cek urang gadog mah bebek Alhamdulillah. Harapan orang adalah hayang menang syafaat. Maka sekali dengkeun supaya baliknya ada sesuatu, ada keindahan dalam hati. Urang nepi kana hujan, incu dibawa, anak dibawa, badan muriang-muriang teh hadir. Harapan teh hayang menang syafaat. Naon ari syafaat? Syafaat teh adalah bahasa Arab, bahasa urang nama pertolongan. Pertolongan anu geus dipasikeun ku Allah ka Kanjeng Nabi, anu sering urang dengi syafaatil uzma, pertolongan anu gede bukan hanya di akhirat, di dunia ge aya syafaat da Rasulullah mah walakinna fi qabrihi kumina. Ari dina makamna di jero kubur Rasulullah teh aya hadir hirup keneh. Anu matak ge urang mengharapkan syafaat. Mugia ya Allah barokahna sumping ka ieu tempat kenging syafaat Rasulillah rumah tanggana anu cekcok wae ditentremkeun. Amin. Usaha anu mararacet dilancarkeun. Amin. Siapa kalau usaha amina beda. Badana anu berat dibawa ibadah ku Allah dientengkeun. Amin. Iya. Pokoknya mah hayang eta. Hayang naon? Naon eta teh? Alhamdulillah. Harapan orang adalah hayang menang syafaat. Dengan sebab syafaat eta Allah nurunkan pertolongan syafaat Rasul ka ieu tempat, jamaah anu hadir kabeh hatena nu paranolek mugia ku Allah dicaangkeun. Amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.
kunaon atuh hatena para roek sehingga ku hate poek padahal masjid katingali padahal nu adan kadenge i ongko-ongko aya di dia naon dasarna sebab ieu teh dina pikiran teh aya dengan sok ngomong saudah sepanjang dina pikiran dengan ayat dengan nya kenapa hari itu muhadir hayang duit catat malaikat berarti nu cicing we teh hayang duit berarti muhadir kabeh hayang duit mudah-mudahan duitna 2 karungan amin ya alikeun malaikat anu teu amin berarti teh hayang oh itu aya syafaat rasul sabab di kerjaan mudah-mudahan duitna 2 karungan amin ngan badana gering terus hayang sia kumaha ditanya hayangna kumaha badana hayang sehat duitna hayang kahayang ayo sok buka kahayang ya kahayang badana hayang sehat duitna hayang kahayang maka kunaon loba jalma anu digadog hirupna palaha luman jentar gular boleh masjid kadeule nu adan kadenge kunaon palaha poloho sebab hirupna teu akur jeung kahanan tuh reseparnya cuma balik ke ngaji erang deui mudah-mudahan saraneha amin kiai panitia jaman itu pengawasan kunaon teu ngajak salat ngajak ibadah ya jamaah ngobrolkeun masalah ibadah ieu nu hadir kabeh umat Islam tina leutik sia ku bapa sia diajak ka mushola sina bener kunaon geus gede sia tara ka mushola betul apa betul berbicara masalah sholat KBG apal wajib nungaran wajib namun sholat dilakonan menang ngomong lamun sholat dilakonan menang lamun ditinggalkan menang dosa aing mah terserah sia-sia hayang ganjaran hayang siksaan mual maksa aing cari halo namun kenyataan di lapangan jelema kunaon make ninggalkeun kana ibadah nyaeta sebagian kahayang teu akur jeung kenyataan tuh nya ari ngaji teh karang kagencet teh 15 menit burak geus ngaharian mingguan bulan lapangan eta sila nyerakeun aing Alhamdulillah kunaon atuh dina kenyataan loba jalma ninggalkeun bani kana ibadah karena aya kahayang teu akur jeung kenyataan ngomong aya ngomong aya teu akur jeung lamun ngomongkeun masalah kahayang nu ngaranna jalmi termasuk anu nyekel unik air lain jin sarua jeung aranjeun jelma nu hadir KBG teh ngaranna jelma nu hayang kahayang mada hirup teh hayang beung duitna hayang lob nu ngagoongan si balaleungar amin imanna hayang gede ulah gede ngomong gedong dimana hayang ged tanahna hayang leg hutangna hayang him hutangna hayang him duitna hayang lob usahana hayang lan hayang ketika prakna dina hidup teu akur mata palaha leres teh luman
jental, gular. Hirup teh tidak berarti dan tidak bermakna naon ieu kuduna aing hirup mata cekurang Karawang kolot zaman baheula anu mawi hirup teh kudu apal kana purwa daksi. Ari purwa teh purwa, ari daksi teh daksi ge teh nyaho hartina. Ari purwa teh nyawiwitan, ari daksi teh panbalikan saha urang. Di mana? Tiba ngomong urang doang bisa menutup. Saha di mana? Keur di mana? Kudu kumaha? Reka mana? Aya sabaraha? Ya Allah, balik saha? Aya ngomong, ieu atuh kudu aya dalil Quran hadis. Ieu apa nu ngaji teh urang gabung, lain urang saudi. Mun hadir mah urang saudi we kabeh aya rek baca Quran ayo. Gila teh pan kumaha mukhotobna. Kumaha cenah mun hadirna urang Amerika ya gampang bahasa Inggris kan. Ayo di Karawang tinggal bawa kuncina. Ada kunci Inggris buadan. Karena nu hadir kan urang gadog sebab abdi yakin sagoblok-goblokna jalma, sabodoh-bodohna jalma lamun aya nasihat ka hati mah pasti didengekeun. Maka kunaon tengah-tengah ngaji ieu teu balik di tengah ti we ngaji. Ih bener teh. Dalam ngomongkeun masalah salamat para kabeh ge jemaah teh hayang salam. Nu tukang salat hayang salam. Nu belang betong hayang salam. Gimana teh nya? Nu maghrib bungkul hayang salam. Nu teu maghrib acan hayang salam. Kiai hayang salam. Bajingan hayang salam. Gablay hayang salam. Oh tapi oke. Butuh kang ngocok kartu hayang salam. Butuh kang ngelek harap bangkok. Ayo mah ngomong. Lamun ditanya mah kabeh hayang salam. Ketika hayang salam kadang mana ieu anu kurang pijat dituturkeun teh kan kitu jelema. Sudah kadang hadir pengajian dibere naraka we balik. Hunggeus naon sih eta teh naraka dibere naraka. Mata penting ayeuna mah lain ngaji ngaranna ge dakwah. Ari ngaji mah ya jamaahna eta-eta kene. Minggu hareup eta di madrasah teh. Minggu hareup yak-yak eta. Modal hiji teu menang urang eta. Kitabna ge eta aya ngaranna ngaji ngaos. Ari luki mah ngaranna dakwah. Ari dakwah teh bahasa Arab, bahasa urang mah ngajak. Sebab nu hadir lain tukang ka madrasah kabeh. Ikhlas teh ngomong. Leres teh. Tukang ka madrasah aya, nu tara aya, tukang salat aya, nu belang betong aya, nu maghrib bungkul aya, nu maghrib acan aya, nu maskeun level kartu anu tukang anggutan keur bicara salaki aya. Aya di jago. Belah mana tuh? Ayo supaya abdi bisa melana naon supaya anjeun balik ngaji teh senang, lu balik ngaji meremut sing senang balik ngaji teh angkat ngagan bangun taya taring ini aing betah oke deh aing baheula mah 2 tahun lalu mah hujan di dieu. Oh, cenah berarti hadir. Alhamdulillah. Dari balik ngaji teh kagaran duluan masih ngadandan. Jadi teman rambut ngerangkut geus. Cek tetangga teh aliran naon di wae cenah. Panena mah teu kupu-kupu ge aliran wae. Kenapa ngagandean? Karena hatena teu hilang geus dibere apal kana purwa dasi saha saha di mana ger di mana kudu kumaha reka mana sabaraha hadis Allah coba balik ya saha turun oke yang saya di mana ger di mana kudu kumaha reka mana aya sabaraha buka hatena hadis qudsi dikuatan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu saha
buka hati. Ari urang teh ngaranna jelema, ari jelema teh manusia, ari manusia teh ciptaan Allah. Buka hati. Allah teh nyiptakeun teh lain jelema doang, aya surga, aya neraka, aya langit, aya bumi, aya nagara, aya gunung, aya lautan, aya hayam Bangkok, aya manuk yang macem-macem. Manuk naon euy? Tak murai cenah tukang manuk jiga aya. Aya manuk murai, aya cuca ijo, aya anis Marcella, macem-macem. Termasuk ayana jelema, ayana malaik. Buka hatena urang kenalkeun. Allah ketika dina Al-Qur'an wa laqad karramna bani Adam. Lamun cek santri huruf qad asup kana karomna baidana li tahqiq nyata teu bohong bahwa Allah teh geus ngamulyakeun ka jelema ngan kadang urangna we nu ngahina-hina sorangan. Aing mah jalma goreng, aing mah jalma hina, geus mah hideung peot ompong hirup emang bener. Awas. Allah teh geus ngamulyakeun ka manusia di antara ciptaan Allah jeung malaikat oge mulia keneh manusia. Abdi teu bisa merena naon hanya ieu. Naon sababna supaya bangkit dina kahirupan aya percaya diri. Naon dasarna jalma teh poho anak ibadah sebab hatena kosong. Nu aya hirup digadogan amok-amokan. Komo ningali salaki ngadaplok wae. Juga bayawak. Aya salaki tukang ngadaplok wae. Eta lain bayawak salaki siang. Hai buka hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ayat dengan amak kenapa jamaah? Urang teh manusia hiji supaya pendek cek abdi ge. Balik ngaji teh angkat. Sing gede hate. Allah teh geus ngamulyakeun ka manusia, bahkan jeung malaikat oge ya mulia keneh manusia, bahkan dawuhanana sakabeh ciptaan Allah sina ngaula ka jelema ngan kadang urang teu teu ngarasa jeung anu teu ngarumasa perasaan teh hina wae padahal apa lauk apa ciptaan saha ku Allah eta teh sina ngaula ka jelema ih daek we disayang talan geus disair terus dibelah ya Allah dikaluarkeun ususna digoreng coba sih dihidupkeun lagi teh hiji so supaya senang hidup teh. Biasanya masih pikiran utang wae sih malah ya. Nah, tinggal ingat dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Apal angin. Apa? Kira kenalanana. Eta angin ciptaan saha? Lamun angin ngamuk ngararapung teu kenteng. Tapi ku Allah dipiwara ngaula ka jelema baik we disedot. Duitna 2 karung angin ambung disedot modal sih. Sok urang sing boga rasa jeung rumasa. Urang ngaji ieu lah, urang ngaji ieu. Eta angin daek diasupkeun kana pentil. Apa teh pentil? Pentil gede leutik. Katingali teu. Batu leutik teh katingali ngaranna pentil. Eta diasupkeun kana ban. Daek diasupkeun. Geus diasupkeun kana ban ditumpahkan ku urang. Ya Allah, untung teu ngamuk. Dalam ngamuk rambut gitu apa sih sahanita ya Allah ya Rabbana eta sehingga ibu bapak lamun ngamuk ciptaan Allah beak ya kebakaran tapi ini teu ka jelema manuk ya sukarakan kompor gas daek teh ngeleun komo tukang kubur ban sedotan untung tuh ngamuk pas mun ngamuk beak dingin supaya buka hatena ada getar-getar rasa cinta, ada getar-getar rasa urang ternyata rahman Allah, kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut asmane Allah, nu disebut teh pangeran saha pangeran teh Ar-Rahman, anu mapari nikmat agung di alam dunia. Nada putra nikmat agung Allah mere nikmat urang boga jasa. Bukan cuma jasa, diayakeun panon, diayakeun irung. Ngan urang kadang teu ngarasa poek hate teh ka dinya teh. Naon sebab nu aya teh si bedas sampai parah we. Nu aya teh ngan kenapa? Sebab sangkaanana duit teh sagala-gala. Disangkana boga duit teh senang jamaah, kesenangan hidup malah
Muhammad. Allahumma salli alaihi. Lain teu butuh duit, ku abdi didoakeun kabeh nu hadir sing bala lemah. Kahaya. Ila resta. Maka aku datang ke tempat ini. Orang yang kita peringati Isra wal Mi'rajnya adalah Rasul. Allahumma salli alaihi. Naon ari Rasul? Rasul teh bahasa Arab, bahasa urang nama utusan. Utusan ti saha? Utusan ti Allah kanggo manusia. Naon fungsina Allah nyiptakeun hirup di alam dunia. Maka loba hirupna bular, palahak, sebab hatena kosong. Terus diri mah sih lempengan deui. Alhamdulillah. Ku coba untuk tidak putus asa, membuka mata hatimu. Sok, yang penting saya kamu bubar. Ku coba menguatkan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Lebaran itu resep cina iya tutup celik. Ku tahu kau terjerat dan terbenam masalah utang. Kan iya masalah namanya. Utang di pikiran. Padahal hutang mantep beres kudu pikiran. Hutang mantep beres kudu wirid. Yo, Allah wiridan bisa kabayar hutang. Woi. Woi, Oi. ku ada hutang dek tanpa Allah, tanpa bisa bayar hutang Allah. Wah, kenapa nyaman keris Allah, keris bisa bayar hutang Allah. Oh, teruskan kamu ya. Teruskan kamu ya. Lamun bener ayah hutang bisa dibayar ku wiridan, Ustaz wal gableg hutang atuh. Ya tukang wirid sih. Kan iya masalahnya. Tidak ada kurang. Kenapa saya ungkap? Sebab seseorang. Padahal aing geus daek sholat, aing geus daek tahajud, aing geus daek ka majelis taklim, aing geus daek ka madrasah. Tapi kunaon aing hirup ditagih wae? Ye, sok sanajan sia cungkir balik sholat, nepi ka tarang hideung balas sujud ka Allah. Ngawiri nepi ka ngebul ge tasbihna. Ari sia ditonyokot ka BRI mah jadi tagih. Lanjut. Sanajan hidup tara sholat, tara ngaji, tara puasa, tara zakat, tara ibadah. Ari tara ngahutangannya moal ditagih. Iya. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus kumaha cara menghadapi kehidupan? Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah. Mahwal ibadah, naon ibadah? Ibadah teh bahasa Arab, bahasa urang nama ngaula, ngabakti, hirup pasiap, nerima naon bae pamasihan ti Allah. Karena hirup teh lain pilihan, hirup mah ketentuan. Hirup mah lain kahayang, hirup mah ketentuan. Lamun hirup kahayang mending bodas mending hideung. Kunaon hideung? Dan lain pilihan. Inilah ketentuan di Allah. Si gede kana hate likuli syai'in hikmatun. Kenapa ada rahasia di balik hideung? Sebab lu hideung mana? Ya salam. Hidup hideung. Siapa dibicarakan wae. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Hai, supaya pede dalam hidup. Buka. Wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang cinta agar merasakan getarannya. Ini. Ayo jiwana supaya merasakan ada getar-getar rahman Allah, kasih sayang Allah. Allah ngayatkan urang ar-Rahman, diayatkan jasad dibat di alam dunia. Leungeun aya darahan, aya darah putih, aya darah bodas, aya darah gula, aya. Ngan urangna sebagai manusia sing bisa leuwih teuing.
ulah ngedrop teuing jadi cager mun leuwih teuing anu montok jadi kuru gulana mun ngedrop teuing gerong puyuk sirahan teh baru udang-udang ya disangkana udah agama Islam teh sholat disangkana agama teh ngatur sholat agama Islam teh ngatur kehidupan supaya bener cek aturan agama kayak tauhid memener keyakinan ngelempem iman salis apal ka pangeran hirup kudu ibadah aya ilmu fikih cara ngubah najis dia cara wudhu dia cara sholat dia geus bener jalan beres itu dibenahan ku tasawuf supaya niatna hade maka ku abdi dibuka kan aya nu ngomong padahal aing teh geus daek sholat daek ngaji daek ratiban tapi usaha kieu wae aya nu kitu ya aing jadi ngiru ngomongna ya aya nu kitu aya sok urang bab niat ayeuna usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman hartosna niat lain aya niat mana wae ku imam usolli nah lihat itu masa kitu wae apa ari niat abdi mana wae kudu husnal eta niat abdi ari usolli kumaha sok wali cakaria wae mesti salah sejak abdi sholat maghrib 3 rakaat mayunan ka kiblat jadi makmum karena Allah si bedas karena Allah oh sholat lain karena yang cager lain karena saha Allah supaya paham oh sholat lain yang lancar usaha lain karena saha Allah nah oh sholat lain karena yang kebayar hutang lain karena saha oh berarti sanajan boga hutang teu boga hutang mah salat mah sangkut pautna tetep kudu dijalankeun da salat mah parentah Allah ada serem di Karawangnya alhamdulillah maka kayus meka hampura geus pati Karawang lahir darat teu Banten maka kada hieu kulitna sian jeung aing alhamdulillah sejak abdi sholat subuh 2 rakaat mayunan ka kiblat karena Allah oleh karena hayang lancar usaha nya saulah seuri sok masukkeun kana hate supaya urang teh sholat teh bener da sholat karena Allah rek lancar teu lancar sholat terus sejak abdi sholat subuh 2 rakaat mayunan ka kiblat jadi makmum karena Allah lain karena hayang kabayar hutang lain karena hayang lancar usaha nah saeutik ka diceritakeun bae karena Allah lalu bagaimana cara menghadapi hidup tadi berbicara masalah keinginan kabeh ge jelema teh sarua maka kunaon aya utusan Allah ngabejakeun ka jelema teh ye hirup teh lain sina milih hirup teh geus ditentukeun rek kumaha jalma ngikuti nganikmati hirup ari teu apal saha anu mere hirup maka di dia tempat awal wajibin alal insan makrifatun ila bistiqon pertama kewajiban manusia itu kudu makrifat geus basalan nama kudu apal ka pangeran baheula urang keur paud baheula urang keur leutik dikenalkeun ku asma-asmana wujud idam muhalatul lil hadisi paud ulah paud bae urang naik ka SD woi urang naik ka SD ulah paud bae ya Allahumma shalli ala Muhammad salli alaihi kalawan nyebut asma Allah ngaji sakti kali Allah teh adalah Ar-Rahman anu maparing nikmat ageun hirup di alam dunia kan anu maparing nikmat leutik di akhirat kan gitu nikmat agung di dunia naon tingali Allah mere jasa di jasa aya panon aya irung aya ceurik urang mesen ceurik mesen irung teh aya teh irungna aya teh ceurikna Ar-Rahman Allah anu masih Sanu masihan Allah cek Allah ngayatkeun manusia Allah tanggung jawab
manusia diayakeun ngan kadang urang anu teu ngarasa nu aya teh ngan duit teh sabaraha karung hirupna di Israel hayang teh berarti duit lain segala-galanya. Hayu buka hati urang gempur hatena lain ulah bunghar lain siapkan diri urang siapkan awak urang siapkan keyakinan urang pikeun narima ketentuan di Allah jungkir balik hayang imah gedong jungkir balik hayang loba duit jungkir balik hayang jabatan kamari naon anu teangan kasenangan senang mah lain dina duit senang mah lain dina harta senang mah ayana di diri urang di senang-senangnya hidup mah barang paling ambil oke di senang-senangnya hidup mah di riwah-riwahnya hidup mah sanajan sholat jungkir balik ngawiri ketika ngebul ge tasbih ari hidup teu narima mah kana kaayaan pamasean terus yang ieu wah Allah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad itu mah aing eureun salat dan entong teruskeun tinggal dicelekeun niat urang bagaimana cara menyikapi hidup. Ayeuna contoh abdi bade tumaras pameget heula istri heula istri boleh cicing lalaki coba bu jawab punya anu ngajawab pertanyaan abdi balik ngaji silacan awas amin jawab jian bu ibu pan urang teh baheula pan keur parawan kahayang teh anu ngawin urang teh lalaki teh kasih ya kan gitu beren baheula itu kan ya awak nanu jambung kayak bisa cici lah kalau kerasa sedikit wae biasa wae leres kan bu? Kayak juga satu baheula urang keur parawan hayang menyangan lalaki kan kitu kahayang naon cenah kahayang lalaki teh nu kaseh entong hideung yang geus lanjang begitu nya geus boga imah duitna loba kahayang teh nya mobilna pajero nya terus geus ngawin urang teh lalaki urang teh bagus tara amu-amukan wae nya kitu nya abdi jujur jawab terus harapan anjeun kitu tah buktina anu ngawin sia ayeuna cici ulah sia ayeuna akur teu jeung kahayang teu akur teu jeung kahayang teu akur tetapi dijalani we dijalani hideung-hideung pahit-pahit ge lah ngeunah teu sep mana buktina geuna aya teh anak sia ayo tinggal lagi leres cenah jodoh pati bagja ciaka susah senang beunghar melarat saya ngatur ketika kahayang hirup urang hayang urang bodas irungna rada mancung lalakina rada beung sawahna leg kebunna leg geus boga anu kanyataan ngawin sia akur teu tapi adi nikmati we nikmat teu mana buktina kan eta nepi ka icu dua hei leres ya sebab lu hadir teh pan aya ustaz kabeh mataku langsung ku contoh kan jangan ku akur jeung ieu cici geus aya lalaki cici awe aya lalaki tapi jawabnya lah balas dendam siapa geus perasaan wahai lalaki araya menyekel mikir lalaki aing baheula aing keur hujanan lalaki hayang boga pamajikan teu bodina lang jika gitar jika tarik itu cing padahal bagian laki leres depan nyapanya
Ciung aman karangan tonong entah dicepeng sama langsung nyakel dia apa terus kita awewe pamajikan tenan geus dikawin teh bagus rek boga duit teu boga duit ih seuri nyapanya jujur jawab kahayang anjeun balak kitu pannya kenyataan ayeuna aya dikawin ku sia ye akur teh jeung kahayang tetapi sok sanajan teu akur jeung kahayang geus dodo nanti pangeran nikmati we geus jalani we ngonan to asik monas alhamdulillah. Nah itu pun dalam hidup dalam bahasa Rasul hidup kudu qanaah serikan ngadenge qanaah ngalap cukup anu aya nganikmati anu aya awas tuh lain nganikmati nu kamari dan nu kamari mah moal balik deui sakali deui lain nganikmati nu da kamari mah moal balik geus saeutik kurang gaduh aing mah baheula aing mah baheula aya teh kitu mata aing ngomong ge aya aing mah baheula nepi ka salat ngaji mandi aing mah baheula balik deui moal isukan kue satu anu terjadi kan urang teu apa sok buka hati rumah tangga hajian rumah tangga anjeun isukan hancur apalaguna urang teu apa usaha hajian usaha anjeun isukan ya maju apa macetna urang teu apa hutang urang isukan himpas apa nambahan urang teu apal mata geus hirup mauna mikiran isukan da isukan lagi encan ih bener leres dan kamari mual dinikmati dan geus isukan anu terjadi mual kanikmati dan nu aya teh ayeuna ngalap cukup anu aya nganikmati anu aya mensyukuri anu aya ngomongkeun kahayang tadi hayang mah boga duit kebonan lega nu ngawin si aya gabah-gabah teu pagawean musuh aya tukang musuh beda dengan hidup dengan tukang musuh alhamdulillah tetapi kan dijalani dinikmati kan gitu-gitu kadang berbicara masalah hutang jamaah lah eta ge kiai ngeunaan masyaallah ibu anu nyakelemi teh jelema setiap manusia pasti punya masalah aing mau pajero aing setahun deui geus ada ku sia nya bisi disangka aing ngeunaan udah kena unu ngomong pun masyaallah takutin aing emang jelema sakali ka aing apa di rumah kadeuleuk ku aing batur sih mana gila batur sih ngobrol berarti teresep siapa diobrol wah bener apa bener hidup mah ulah ningalikeun kaayaan batur kan kadang siapa gitu buat itu kiai sok boga utang di belakang pesantren abi ngabebaskeun 2000 meter DP 80 juta kekurangan kita 50 juta Assalamualaikum kiai waalaikumsalam ayeuna wah hidup untuk sasaratnya lah kiai nggak bohong ya kiai nggak bohong bener mata titik namun urang ngahutang ulah lumpat dan bisa pulang awas berak usahanya yang mau ngelotok pas laut jago mikir meren lamun urang ngahutang siap ditagih si gentleman hirup mahal di mata aing ngomong gak ada ya siapa nyampe ke anu ngahutang ke
Tapi kau gantu kartu. Tadi ada pedasnya. Iya Islam, hari itu haram halal nggak hutang halal, rek 5 miliar sudah. Dupet 5 hati yang niat mayar, ngetlok duit 15.000, hati yang mayar halal. So, ulah wiridan wae. Wiridan wae kita dipakai-pakai. Subhanallah 30.000, alhamdulillah 30 geus ngapung we ngaji. Pakai eta. Ya ini kalian lantas benar sih kamu. Aku tidak bisa memberikan apa-apa. Berbicara masalah manusia kabeh boga masalah. Ente kiai, ente ustaz jelema biasa, sakabe jelema normal pasti boga masalah. Lamun siang hayang masalah tuh aya liwatan di pasar. Ih, boleh gini nyantai dah. Si hayang kitu embung. Nyai mah kudu ngadepi masalah. Lalu bagaimana menghadapi masalah dengan tidak ada masalah? Tinggal ikan dia. Ulah sampai ya Allah, ya ujian naon deui Gusti, sia tiba-tiba ujian. Iraha lulus. Halo. 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 Tiba-tiba tiba-tiba kada udah tahun. Udah tahun asup nol besar naik nol hiji. Siapa tiba orang dikompong ujian. Jadi itu teh menangan diuji betul apa betul? Padahal idza ahabba Allahu abdan ibtala. Di mana hambana Allah geus daek tobat, daek salat, daek ngaji, Allah cinta, maka ibtala dibere cocoba ku Allah. Bener teh salatna ya. Peda usaha lancar. Pada hutang mahimpas, set diberi bukan hutang, leng. Nah iya ya. Halo. Ketika leng, duh, ayo guru kamana yang ngarek aksi, ngarek apa? Terus kita ya. Lain lah ngarek, datang ke Banten Gunung Karang. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Di mana dia? Kami tidak tahu. Belah mana masjid nami. Terus tujuan dia ada rek naon ha? Ya tambah kalau itu masalah ekonomi kumaha. Siapa nanya ekonomi ka aing kudu aing teh ngudut datang siapa. Lanjut. Sok supaya balik ngaji ka yang di bawah. Matak titik lamun ngaji ngarasa boga ilmu tong dipasang ilmuna. Sekali deui. Lamun ngaji sahabat kiaina lamun ngarasa boga ilmu tong dipasang ilmuna. Lamun dipasang ilmuna ke ngadu ilmu jeung aing. Iya bener tuh ngomong lain. Aku teu galina. Ieu teu akhirna lain ngaji malah nyahan kasalahan batu. Betul? Betul? Mata kajian di Karawang datang ke catat ya. Aing teu mawa ilmu. Lamun kajian kadi mawa ilmu aing yakin di atas langit ada langit. Mata hirup ulah ngarasa diri hebat. Hirup ulah ngarasa diri jagoan. Bisi kawirangan. Halas petang-tang peteng-teng ditanya teu bisa. Lamun datang kayak di tempat ulah mawa kehebatan. Lamun datang kayak di tempat ulah mawa kabungaran. Nya sia digaduh pangdungaran. Coba datang ke Jakarta, coba dulu. Maka kunaon kadang anggap sepele ka batu sebab ngerasa bener, ngerasa hebat. Mata titip ya ka jamaah. Lamun neangan guru ulah guru pinter. Lamun neangan guru ulah guru anu bener. Nah bingung siana. Terus kudu kumaha neangan guru mah anu cocok. Lamun aja neangan kawetan ka Jawa Tengah Jawa Timur neangan guru anu pinter, kapanggih anu pinter. Engke nganggap mulian mah oon kabeh. Jadi datang ke dadat tengah harga aman sa guru aing pang pinter kana kitu. Lamun anje neangan guru anu bener pas datang ka Banten ieu nu bener nama. Engke nganggap ustaz mulian teu bener. Padahal tempat-tempat disebut ustaz, tempat-tempat disebut ahli lamun teu pinter teu bener. Terus urang tuturkeun kiai nu mana anu cocok ceuk sia. Anu naon? Bana. Anu naon? Maka kadang aya
Ustaz Haji yang datang tahun ini. Assalamualaikum Bano. Waalaikumsalam. Ayo tenang tuh mati di madrasah. Ayo ngomong malah ngobrol. Ibu mati berarti itu cocok. Ih bener. Terus tidak ayo kamu cocok mau digandung. Saya cocok lah di mana? Tahu di Kalimantan cocok ayo. Nyampe gablek maduitna. Unggal minggu ka madrasah ka Kalimantan we. Leres. Sip. Neangan mah guru anu cocok. Ari ulama kabeh dihargai ngan anu dituturkeun urang nu mana. Sebab sekurang Karawang mah hirup teh kudu anu dituturkeun. Nah kana kolot-kolot anu mana beri sanadna anu nyambung ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Geuni kata cenah aya nyanyi, pan baru mah teu nyanyi, pan aya keur murah kieu teh. Aya teh keur murah. Apa murah? Apa? Lamun murah paratna naon? Bancet haram halal. Haram. Ngan urang mah halal naon? Belut, halal haram. Halal tetep da belut mah kudu ku bancet, diasupkeun. Cek bancet mah. Belut datang, ih montokan di bancet. Gua ku belut tersadar di jero bancet aya musuh. Ditarik ku belut, diangkat ka suci. Di ala bancetna, di ala belutna. Begitu. Gitu. Pada orang itu zaman enak itu biayana ramai itu disebut ya. Siapa ngaji yang ramai kemanggil aing tatang ngaji tempuran dirinya aya namun grup. Kajang balik kincik pulang kewang Pak Haji Duryati. Tamun aya ramai eta. Dan ngaji mah yang ngomong teasnya sholat mah wajib, ngomong letoynya sholat mah wajib. Nu penting kahartina. Naon sebab pun cara gelut mah ieu teh cara gelut mah jeung jalma lumpuh. Sanajan aing mah sang cimande ge da lumpuh moal ngalawan ieu. Terkecuali tukang silat deui, terkecuali kiai ajaran kitabna aya katarak tadi tembongkeun supaya bener ustaz, bener santri, akan kieu mah asal kiai ngomong percaya. Bener tah. Siapa percaya mah ribut jangan kita bukan di toko. Emangnya gampang ya kalau tanggung jawab lebih ke akhirat. Kok mau orang mah Ustaz Kiai mah mermutolah heula ngawe beres laku mah supaya diakui ku umat hidayahna ieu supaya bisa langsung dahar. Pan siapa tinggal makan roti muna dahar ilmu udud beak cenah tetangga we aya kene cabutan teh aya. Alhamdulillah paham. Kembali dengan pokok permasalahan. Hayu bersama aku supaya hampang hirup geus atuh ulah ujian deui. Kumaha carana? Iyalah hirup anu kudu dilewati ku abdi. Iyalah ketentuan hirup anu ku abdi kudu dijalani. Iyalah ketentuan hirup anu ku abdi kudu dijalani. Ngomong. Can kompak balik deui. Kita diasupkan karena statusnya iyalah ketentuan hidup anu ku abdi kudu dijalani. Iyalah ketentuan hidup anu ku abdi kudu dijalani. Ayeuna jam 11:15 menit. Cici aya penonton. Hayang jadi jam 3 bisa moal tetap kudu ngaliwat jam 12 hiji 2 3 begitupun dina kahirupan. Urang ditakdirkeun boga musibah kan dari hate dicencirikan jeung moal matak leuwih kudu cencirikan. Moal matak leuwih teu naon sababna? Kembalilah dawuhan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing sahabat jalma takwa awas. Ayat takwa intisalul awamiri wa tinabun nawahi. Palawa ieu mah wa may yattaqillah sing sahabat jalma anu sieun, anu takluk, anu tunduk, anu nerima, teu loba protes dina ketentuan dari kehidupan, maka yaj'al lahu
yes si sahabat jalmana anu takwa ai hakko tupoti takluk tunduk nerima yang inilah ketentuan takdir anu ku abdi kudu dijalani. Contoh hutang 80 juta gede apa letik? Ih, sebentar detik aja rek tambahan 80 juta gede apa letik? Gede. Sedangkan urang usaha kuli sadinten timbang menang 50.000 kira-kira 80 juta kabayar mual kan? Sok tinggalin dia. Urang buka hikmah saletikna subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rajaban ya. Kunaon lapan subhana cek santri sega ta'ajubiyah. Ketika mengucapkan ayat 8 subhana berarti ayat sesuatu anu luar biasa. Alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah ngaisrokeun ngaberjalankeun Kanjeng Rasul lain berjalan sorangan ngaberjalankeun Kanjeng Rasul melalui kendaraan buruh di Masjidil Haram juga Masjidil Aqsa cek akal cenah ayo pacena-cena ya di Masjidil Haram nepi ka Masjidil Aqsa teh 3 bulan make onta tetapi maha suci Allah diperjalankan sakedet netra di Masjidil Haram nepi ka Masjidil Aqsa ieu teh asupkeun kana hikmah rajaban ayeuna dikenalkan urang teh boga Allah teh maha subhanallah maha suci dina sifat kekurangan perjalanan 3 bulan make onta sakedet netra begitupun urang ala bidzikrillah tatmainnul qulub anu hatena ngarasa eling boga Allah hirup tong gundah gulana perjalanan anu 3 bulan bisa jadi sakedet tetra begitupun urang hirup boga masalah boga hutang boga karieu cek Allah takwa we tahu kaya Allah anu mere jalan keluar. Halo ya keyakinan kan sebab neangan amalan lain amalan neangan gini dan ulah lain dah kami ke menuju Allah ya berat ngomong kita. Kenapa aku bisa berbicara? Inilah yang aku rasakan. Pun guru nancapkan hidup hajian, santri-santri tancapkan hidup anjir mungkin. Sing boga iman teh bahasa Arab, bahasa urang percaya, urang teh aya pangeran. Maka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hartos teh cek bahasa gaduh kumaha? Cek gaduh. Cek gaduh. Cek gaduh. Cek Indonesia Allah maha cek gaduh. Allah maha gede. Saya sien-sien ngomong gede. Allah maha sok. Allah maha gede naonna, gede tanggung jawabna, gede kekuasaanana. Ayeuna aya penting isukan aya beunang Allah kawasa. Asupkeun dina rasa urang. Dikir ka Allah anu matak nenangkeun, lain dikirnya kelantas we Allah datang we nu nagi murah tasbih. Hayo. Lain ulah teruskeun. Da eta teh alat supaya urang eling, kan intina dikir teh eling. Sok sedot rokona. Benar. Alhamdulillah dikir teh eling urang dibere rasa jeung rumasa ngarasa jeung ngarumasa aya pangeran ayeuna Allah isukan Allah minggu hareup Allah kumaha kewe nu penting wayana salat bareng wayana salat wayana ngaji wayana usaha wayana ngadoa wayana kondangan makan wayana kondangan wayana arisan bayar maka dokter baru melimpah leres terus ulang hayang naon deui hayu buka inilah yang aku bisa berikan sampai karuan kesan anjeun ti sore diuk ngadaguan hayang ngaji hayang naon hayang senang hayang robbana atina fid dunya
Rabbana atina fid dunya Hasanah. wa fil akhirati Hasanah. wa qina adzab. Benar. Cek Allah, lihat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Buka hatena, muga senjata hidayah. Perhatikan kekasih Allah. Kekasih Allah teh saha? Titip Bapak, kekasih Allah teh teu aya apa selain Allah. Kadang bisa kekasih Allah di pasar Cipanas bulan kentang. Bisa eta kekasih Allah. Kadang jadi Gojek eta bisa kekasih Allah. Lain kekasih Allah teh anu budul bake kopiah hideung lain, kopiah mana yang ciri Islam lain. Tukang bak hayang bangkok ke kopiah nepang gede. Kenapa saya bilang aing kamaka 2010 tukang udupan kedua numpat ka Babu Salam deket Maulid Nabi ngajajar orang Indonesia datang orang Filipina. Soekarno ya Soekarno. Kenapa Soekarno? Vitaminnya. Jadi kata ciri Indonesia lain ciri Islam. Lanjut. Kenapa jamaah sadayana ilmu mangges aya disangkana semua sudah lain ilmu ngawa itu doa eta teh usul fardhu maghrib eta teh ngumbah panangan eta teh sok ulah bisa ulang naon cenah pake ngan kenyataan di lapangan kunaon teu dipake karena faktor masalah kehidupan dalam agama supaya nancepkeun urang tenang cek dirinya. Lihatlah kekasih Allah. Aya tukang ngawuruk bisa kekasih Allah. Aya tukang macul bisa kita kekasih Allah. Mata layas hor qaumun asa ayyakuna khairum minhum. Pepeje ulah sok nanggap enteng, ulah sok ngahina karena belum tentu anu dihina lebih baik daripada anjeun anu ngahina. Nanti nak kehidupan hati nyari kekasih Allah mah Allah takhofu wala tahzanu tesieun teu hariwan rek pilkada rek pilpres tesieun rek usum hujan teu usum hujan tesieun naon sababna alladzina amanu karena mereka jalma-jalma anu iman percaya yen hirup aya Allah anu ngatur segala-galana tanggung jawab Allah salagi manusia hirup rek salat teh salat dirizqian ku Allah. Maka kami ngomong tadi, kami hukum sholat apa wajib terserah. Mun sholat menang, lamun teu sholat menang. Tinggal pilih urang naon, da Allah nu maren kabeh teu neke. Ieu teh mata aing mah bedaan doang. Sebab suatu saat nanti bakal balik ke Allah. Cek Allah, ieu neraka, ieu surga, terserah anjeun erek nu mana. Kehadiran abdi dina penting ayeuna anjeun anu ngarasa bodoh teh aya kahayang jadi jalma bodoh dah hayang mah pinter bisa aya nu ngarasa rusak tara salat tara ngaji teu kahayang dah hayang mah jadi jalma bener. Mudah-mudahan hadir abdi dina uli ayeuna ngabangkitkeun urang hidup yen urang boga Allah urang bakal balik ke Allah. Bagaimana cara menyikapi hidup? Nikmati, jalani, syukuri. Isukan moal balik isukan mual balik, nu kamari mual balik, nu aya urang nikmati. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Alladzina amanu. Mereka orang-orang yang beriman, sanggeus percaya ternyata Allah teh geus ngamuliakeun ka urang. Supaya ada getar-getar di jilat hati yang tertulas. Begitu besar kenikmatan ti Allah, begitu luar biasa. Padahal jamaah Allah geus mere panon karaton pangeran kerajaan Allah geus ditinggalikeun ngan panon buta. Tingali di luhur di puncak Gusti kebon teh ya Allah sayuran ya Allah Cibodas itu merenu pangeran karaton pangeran bikin jalma anu tembus mah hatena cerik ya Allah. Begitu subhanallah geuning pangeran urang teh maha suci dina sifat kekurangan terus urang rek nangan naon deui. Wah kitu mah ulah
beungar sing bala leungar amin ngan eta teh Kahayang. ngomong ngan eta teh Kahayang. maka eta teh kahayang siapkan penting ayeuna sing siap nerima dengan apapun ketentuan dari Allah wa wallahu yuridu dzulman lil ibad Allah tidak berkehendak menzalimi kepada hamba-Na naon anu terjadi ka urang iyalah anu alus kanggo urang tulah kadang urang meninggalkeun batu imah buat tingkah dipikir nepi ka hulu mata kalau montok-montok mau bebas jiwa hidup montok hidup alhamdulillah di parkiran mobil ya Allah dipikiran akhirnya nikmat yang ada di sorangan itu nikmat padahal ibu kanikmatan yang ada di batur ku Allah diberikan ke orang belum tentu jadi nikmat balik deh kanikmatan yang ada di batur ku orang-orang di sawang-sawang ku Allah diberikan ke orang belum tentu jadi nikmat ayo imah 2 tingkat gedung beak 1,5 miliar ternyata material 1 miliar mobil anyar mohon maaf ya lah kemarin ada Pajero 2017 kita TDP 170 juta bulanan 7.400.000 tahun gini apa beban nawaran kaya kira-kira 7.400.000 per bulan sanggup itu tuh maka pengotenaan kasihnya cukup angkot mereka jadi katos deh kenikmatan yang ayah diberikan ku Allah kabatur belum tentu diberikan ke orang jadi munah lain ulah benar lain ya awas ya lain ulah sing balalang hal ayo doa terus di awal sing balalang hal tapi eta teh Kahayang. maka aku datang ke tempat ini marahnya waktu Rasul bahwa hidup teh ketentuan ngan kumaha urang cara menyikapi perbedaan di handap ya Allah aing hayang cara-cara mah kitu teh kati teh di telak-telak zamana hidup di kaset kumaha aing mah senang hayang seperti itu moal bisa akan moal naon sabab Allah nyiptakeun di dunia teh dengan hiji engke lamun bisa kabeh ari teu laku geus aya porsinya bagianana masih berbicara masalah hukum dah kami kalau bagus tanah apal ngan berbicara karena beda daya hidayah di Allah masing-masing maka kalau ceramah udah di batur sama di batur teh jadi diri sorangan suara A gitu kan suara M gitu kan kira capek sorangan itu suara ulang kan melakukan Allah dah hidayah maku Allah sehebat apapun penyampaian hari daya hidayah maku ke apa Nabi Ibrahim irah kenalan siapa apa lu orang pacena-cena Nabi Ibrahim karena di durupnya 40 kue 40 beting barang mereka kata disaksikan ku rakyat gara-gara Namrus pas parun Nabi Ibrahim tenang naon pikir jamaah ada buka hidayah mah cerik langsung syahadat eta teh yang percaya karena pangeran Ibrahim tapi lamun teh diberi hidayah mah sihir itu mata kayak moal kekeh rek ngadengekeun heuh teu kajen ngadengekeun meureun menang pahala menang ilmu teu ngadengekeun yang menang wudu doang paham Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad cara mana maka lamun seperti pengajian bulanan kan mingguan kan disaret karena dia bisa dibalas dong boy saya datang tadi rek ngobrol rek naon lagi sakinah supaya anjir kuiti tempatnya tadi angkat nagan ada sesuatu di hati ya Allah alhamdulillah geuning urang teh aya harapan pika hareupeun aya harapan pika hareupeun teka pagi isukan aya minggu hareup teka pagi minggu hareup aya bulan hareup kita cina masalah orang boga hutang 80 juta ternyata 50 juta 5 juta lawan sapoe jamaah saya ke Allah anu mere ngan kadang orang kena rasa-rasa pernah terboga hutang gede pernah ya aya tukang kulit gede dia putar aya tukang kulit anu ka kebon
Sadinten cengeng sabaraha 50.000 tapi bukan imah boga motor dipikir-pikir siap di mana biaya sok kali kurang buka nya ini sok nah hayu asup ke rasa ternyata itu daya ngatur maka di Al-Quran wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh sing sahabat kalau mana tawakal pasrah nerima pasrah nerima lain cicing aing mah panyakit di pangeran ngageuring aing mah berobat modal sia aing mah tawakal mah da Allah nu ngatur ieu rezeki mah kumaha pangeran lapar tawakal teh toneana nu eueuh naon anu aya dihareupeun urang anjeun tukang kulit jalani kulitmu anjeun tukang dagang jalani dagangmu anjeun tukang ngebon jalani ngebonmu dunia moal aya angka 7 teu nol heula tuh anu imana gedong tuh anu boga mobil kulit heula baheula mah kulit pan jelema ayeuna mah kitu teh da hayang untung ladang enteng diuk wae ngadaplok juga bayawa duitna hayang loba ngarok wae disabsub jalma gelo ngadahan petasan nu aya kan kadang kitu we kurang nyedot emas puasa beli apel jin kurang sedot tu wae dulu gede bejana aya emas 70 kilo eta mah lain emas begitu eta mah emas tukang bakso 70 kilo mun bener bisa sedot di pasar jahat itu loba tukang emas sedot kan ku sia mun bener aya mun nyedot itu isya tepuk tangan bareng saya sih mun bener bisa nyedot ulang di gunung jadi cemana saya toko emas deh nyeta tekan hawan iya aing bisa disedot tapi balik lagi oke tenang aja paham maka bangkitlah mari bersamaku urang boga Allah kenapa saya berani abdi kadang panas balik ngaji kadaguan subuh nyetel Indosiar jadi apa Indosiar apa yang ayam mujizat masih ada Indonesia ada pernah nonton deh ada pernah buka eta dengan kuasa Tuhan Yesus yang sakit sembuh nyeri ya Allah abdi ngaji di mana-mana menangkan Gusti lebih kuasa damai naga ku Allah mari bersama abdi tancapkan keyakinan you know jerona naon titis apa panas apa sih kesalahan sih supaya apa titis cing panas rasanya berarti kudu di cek belas ini tuh siapa ayat nanti ningali batu tiba gunung siapa di sini padahal geus teu kudu sirik nya naik ke warung aku wage loba lantas anu minum di sini oh haus teu kudu kitu biasa we aing sing ada kowe ge aing biasa-biasa wae ieu ngaji nyata ya ngaranna pembentukan alam ya tiis nah begitupun kurang ngaji yang namun iman jeung takwa bakal diberi kebahagiaan dunia akhirat yang namun takwa taluk kelebak protes bakal diberi jalan keluar ulah didengekeun doang asup urang laksanakeun ieu ibadah teh sing aya rasana urang ngeunana lezat ibadah dina bahasa muridin mah goyang tu sada sing nepi kana puncakna ngeunahna ibadah urang hajian jeung anjeun jalma awam wali-walina Allah dibere ngeunah kopi taruhlah sagelas walina Allah mah sagelas kenikmatan puncak ibadah urang mah tuh saceripit teh sanaon da sakitu tah lain sanagot lah ngaletakan we doang lah ketika ngaletakan sarua teu rasana jeung anu boga sagelas gelas ya kopi budaya apal budaya amis teu anu boga sagelas rasana jeung urang timbang ngaletak doang sarua rasana makeun urang atuh saletak atuh kecekratan barokah syafaat Rasul indahna ngeunahna iman ka Allah ibadah ka Allah amin
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu geus araranya hari tinggal pakai. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sing sahabat jangan tawakal nerima teu loba protes ku Allah bakal dicukupi. Ayo pernah boga hutang? Jawab, ayo pernah boga hutang? Gede. Terus pikir-pikir, aduh ayo pada lambat laut kita teh himpas. Ngan kada urang na anu doli. Boga hutang 20 juta ya. Aya milik 20 juta, sama lain pakai hutang. Kalah dari dunia, aya teu kita. Berarti doli bisa urang hutang. Terus sekarang ini lah yang mikir. Terus tak? Rabbana ya Rabb Zolamna ampus wa ilam tazir wa tarhamna lanakunana. Ternyata dolima urang-urang kene urut kamari gabangun imam padahal ayam milik kamari tas panen kentang untuk kadinyakeun malah beri emek. Padahal cocokannya lah hutang. Oh, hutang. Siapa yang buka hutang? Oh, kan hutang nama. Nikmat hidup sebenarnya. Siapa dipusing-pusing lagi? Kenapa saya berani bilang? Sebab Abu Disangga Jalmi merasakan apa yang dirasakan. Sebab masalah hidup pasti ada masalah. Untuk beres wiridan, untuk beres tapak, untuk beres sholat deh. Nama aku mau hablum minallah, hablum minanas dan hubungan orang kumaha urang. Mun hirup mun hayang nagih tong utang. Gitu. Oh, gede jalan. Oh, ulah mun teu-teu boga nyanggeus maneh hadapi aya we bayar umah mutut. Aya we bayar umah mutut. Hadapi cenah era ku tatangga eje tatangga mau urang beunghar ngomongkeun urang belangsa geus emang ajang teu era kitu ditagih era tatangga nyaho ih nu penting mah urang ulah ngomong ke tatangga dari pak kumaha urang hayu gentleman hirup inilah yang aku bisa berikan mun hirup hayang dihargaan ku batur sidaek mun hirup hayang dibere ku batur sidaek mere geus beres masalah ketentuan hidup inilah anu alus kanggo urang qad ja'alallah likulli syai'in qadra Allah teh geus mere takaran bagianna masing mati hiji jalani syukuri nikmati bareng sanggeus dijalani disyukuri dinikmati hayu laksanakeun parentah Allah saeutik demi saeutik jauhan larangan Allah saeutik demi ridho nerimalah dengan apapun ketentuan dari Gusti kumaha ridho nerima teh nyanggeus wayana hutang aya we bayar umang ngudud geus wayana sholat wayana ka madrasah wayana ditagih hadapi ulah ditinggalkeun damel matak nyabok ieu ari keun anu ngahutangkeun sina karulu ulah nu boga hutang wae anu karulu jaman ayeuna mah ya siap udah kan kadang aya masalah nyangan jimat jadi pikir-pikir tatangga belangsa tebaran Jumat tapi kurang baru gede suka jimat siapa jimat wae sok datangan ke urang ecek iku naon secara gede kieu suka jimaton tadi aja bisa nyawa jimat mah jimat uwi mas aja siapa jeung ece sebenarnya mah KTP suami istri jeung kakak terus mujana ka mana ye muja ka dulur mah eueuh duitan sanajan di mana gedung wal aya duit itu mah eueuh duitan kan karawak itu Bu dulu mah eueuh
di dulur mah eueuh duit eueuh di Karawang kumaha di Dado. Oh sarua berarti diminta di girang bener. Di tetangga koma eueuh duit nu aya duit di BRI. Tah om jangan ka BRI bener. Geuning eta kiai apa? Pengalaman. Jujur sabab dialami cerita Mekah untuk Mekah beda, cerita Mekah geus ka Mekah beda. Setelah abdi dibuka daftaranana tukang gorengan tukang kulit nu aya teh lega sawana nu warna gede nu ngabina anak. Oh berarti nu warna teh gede. Siapa bedaaan wangi? Berarti nu mobil alus teh gede hutang. Siapa kira aku ya Allah eleh dituruti mobil kuat kikiran siapa 30 hutang kuat kikiran siapa udah menegakkan turun di Pajero turun di Potulan Allah mainnya mah ditagih terus ku tanggal diancam terus ku akhir bulan siapa kan ente kudu nama sian angkat makan tuh disana dibilang tuh gede hutang sebenarnya. Ih bener teh masalah kan siapa hutang wae nu hutang gede nanti tiba kurang hutang sakit itu buat surat ngaji. Hai lah hai bukan teh hajiaan teu bisa merena alam hanya dengan keyakinan dia kurang ke Allah jalani syukuri nikmati apapun pamasihan ti Gusti wayana salat ngomong wayana salat keun bae pengingat kadang haji ieu keur tauhid iya ada aja mah aing nu sasare aing wayana salat nu wayana ngaji wayana istirahat wayana ngadoa wayana usaha tinggal asup dan keyakinan tadika asro bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ternyata urang boga pangeran anu perjalanan 10 bulan teh geus sakadet netra ku Allah mah apalagi urang timbang boga masalah hutang 3 juta 20 juta ceuk urang gede ceuk Allah mah teu gede urang boga pamajikan nu nanggung jawab dari urang Allah urang boga anak tong ribut ka Allah anu nanggung jawab masa depan ieu kan ribut teh kumaha cenah anak jeung incu batak ribut ge sebagai tanggung jawab padahal geus tanggung jawab pangeran anak aya rizkina incu aya rizkina masa depan dari kurang anu nanggung pangeran tinggal kurang pasrahkeun ka Gusti sip tenang sip mudah-mudahan sika bawa balik mudah-mudahan sika bawa balik diri dan anu aya istiqomah silahkan dalam rangka orang takarub kepada Allah ngadeukeutkeun diri ke Allah ngadepi kahirupan satu iman jeung takwa ke Allah setelah iman jeung takwa benteng ku tawakal jalani anu aya ridho nerimalah dengan ketentuan Allah aya ngadoa minta ke Allah kasabda apapun usaha yang jalani tidak tunggu suatu saat nanti pertolongan Allah akan datang amin Allahumma amin ingat hiji jalani syukuri nikmati bareng jalani syukuri nikmati saat di jalan disyukuri dinikmati jalankeun perintah Allah saeutik demi jauhan larangan Allah saeutik demi si ridho tong loba protes dengan ketentuan hidup jangan we yakinkan suatu saat nanti pertolongan Allah akan datang mudah-mudahan barokah Isra wal Mi'raj eta tinggal ngambil keyakinan eta oh gitu mangga hiji keyakinan buat Rajaban aya pan Rajaban ka tahu dia Rajaban teh aya nama aya eta tah hikmah Rajaban tah asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil ingat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa eta teh 3 bulan pakai kendaraan onta tapi ku Allah mah anu nyiptakeun urang eta teh sakadere netra begitupun dina kahirupan urang anu cek urang hese cek iman mah teu hese da urang boga Gusti nawaitu taqarruban ila Allah Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 jam kurang 15 menit aku ngobrol. Saking kuno fokus deh, ayo cek aja mas sesana. Sebab kami ayat niatan awal. Buat jenazah hujan, kalau dari kuai percaya hujan, yakin ke? Wa anzala minas sama imaan mubarakah. Amin. Cai anu turun, cek Allah. Cai anu turun di langit ka bumi eta teh diberkahi. Anu nempel kata kanan masing-masing muga jadi makmur kebunanna. Amin. Anu nempel ka badan anu hadir semoga dijadikan obat ku Allah. Calalager rumah tanggana, calalager ekonomina, muga secari tanda di mana guru aku pernah ngomong, lalu ngadoa ayat turun cai hujan, eta teh ayat mustajab doa. Jika abdi yakin ayat syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kadang-kadang dina keyakinan kurang rajaban, rajaban doang sini yakin. Jadi balik lagi ada sesuatu bangga dalam hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Ya orang babarangan ngadoakan Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Ma'bud lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan tumjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una ya Allah wa tarfa'una ya Allah wa tarfa'una ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, abdi beserta seluruh jamaah anu bersimpuh di tempat, siapapun tidak terkecuali sadayana niatna Gusti ngamuliakeun hiji jalmi anu dimuliakeun ku Gusti, ngagungkeun hiji jalmi anu diagungkeun ku Gusti, mencintai hiji jalmi anu dicintai ku Gusti nyatana Kanjeng Nabi, melalui ngagungkeun kana mi'eling kana Isra wal Mi'rajna. Harapan abdi sadayana rela kahujanan adalah yang menang syafaat di Kanjeng Rasul. Ya Allah, sebab syafaat eta abdi nuhunkeun kanggo abdi sadayana. Paparinan abdi sadayana nikmat sehat panjang umur. Paparinan abdi sadayana selamat hakikat iman sareng Islam. Sebab syafaat eta paparinan abdi sadayana tentrem kehidupan rumah tangga. Sebab syafaat eta ya Allah paparinan anak keturunan abdi sadayana nu hadir di ieu tempat anu keur pendidikan sekolah kuliah pesantren anu balaladeun bageurkeun ya Allah, anu barelet pinterkeun ya Allah, orang tua nu ngabiayaanna mugia lancar usahana gampang milik rezekina. Sebab syafaat eta abdi nuhunkeun kanggo seluruh jamaah anu bersimpuh di ieu tempat ya Allah. Bini aya anu nuju milarian jalan usaha ketemukeun jalan usahana, anu ngalamar kerja tampi lamaran kerjaanana, anu gaduh jabatan salametkeun naikkeun pangkat jabatanana. Bini aya ya Allah anu terhimpit masalah utang piutang, sebab syafaat eta abdi nuhunkeun ka Gusti Allah paparinan jalan keluar kamu bisa kabayar hutang. Bini aya nu gaduh masalah rumah tangga, nu gaduh masalah jeung keluarga, nu gaduh masalah jeung tatangga, nu gaduh masalah di tempat pagawean, sebab syafaat eta abdi nuhunkeun ka jamaah nu hadir. Uih ieu Isra Mi'raj paparinan cabut masalah ganti dengan jalan keluar. Bini aya anu teu damang sehatkeun ya Allah, anu nuju milarian jodoh enggalkeun ketemu jodohna, dacani paparinan keturunan. Bini aya anu ngandung mugi anu ngandungna slamet, anu dikandungna slamet lahir kalawan slamet, badana berat dibawa ibadah. Sebab syafaat eta ya Allah entengkeun badan abdi sadaya kamu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Gusti, hatena nu pararoek caankeun ya Allah. Bini aya ya Allah anu dipaparinan amanah harta banda jabatan, salametkeun harta bandana,
anu gaduhna salametkeun, anu teu acan dipaparinan harta banda. Ya Allah, berikan kesempatan sateu acan maot kanggo bisa menikmati hirup anu layak sakumaha Gusti anu tos maparinan kanikmatan kalayakan kajalmi anu dikersakkeun ku Gusti. Nasibkeun abdi sadayana bisa ziarah tanah suci Makkah wal Madinah. Ya Rabb, kemarin pesta demokrasi tanggal 14 Februari abdi tos ngalaksanakeun kewajiban sebagai warga negara. Abdi nyanggakeun ka Gusti untuk Indonesia, siapapun anu jadi mugia pemimpin anu bisa membawa Indonesia dengan negara Indonesia dengan keadaan yang lebih baik. Indonesia mugia selamat tina perang cekcok saudara, selamat tina bencana, selamat tina tsunami, selamat tina penyakit tomun, selamat tina gempa bumi, selamat tina apati dunya wa adzabil akhirah. Sebagai warga negara kami tidak bisa memberikan yang terbaik kepada siapapun yang memimpin negara, presiden, MPR, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Polri, Akabri. Berikan kekuatan, berikan hidayah, berikan petunjuk untuk bisa membawa negara Indonesia dengan keadaan yang lebih baik. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. La haula wala quwwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Wa huwa rauful ladzi bi yadihi tasirru kulli asir. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ya Allah, terakhir abdi nuhunkeun salametkeun abdi sadaya di dunia, salametkeun abdi sadaya di akhirat. Akukeun abdi sadaya jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun kana kasumpinganana, mugia uwi lancar berkah selamat, qabul maksud qabul. Akhirat ila liqa.